Ruas itu mirari abdi Billy aya nu ruas dan suka teh neng naise jangkung gede bari geulis ari pucungu teh nu datang sagede leuncak da abdi mah rumah saleutik ya subaligoh na ali teh ya kawitan we ya teh siap bu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongkos siap tapi lalulus. Orang awali heula ku pantun atuh siap? Lamun abdi pantun jawabna cakep siap? Orang cobaan heula ibu-ibu lalulus. Ibu-ibu, bapak-bapak, barudak, neng nais, tukang son, can mani tukang son. Daun salam, daun lajak, nu ngajawab salam cing lebet surga. Daun salam, daun suci, nu ngajawab salam cing tereh ibadah haji. Hoyong ibadah haji, hoyong ka Mekah, hoyong naik pesawat, wios teu turun deui. Daun salam, daun danas, nu ngajawab salam boga hutang cing enggal lunas. Pangtarikna eta si Ujang loba hutang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun cing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina cing boga mamah muda. Sieun ibu salakina nyanung deui mah. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi maliki haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sateuacanna abdi bari nyuhunkeun dihapunten kumargi rada telat. Sane salah abdi ibu eta mah salah Mbah Google. Bongan saha dibawa puputeran ka itu. Kadua pangna abdi telat teh nuju kirang enak badan, nuju salesma. Katakan make masker ge. Apal salesma teh? Saluran leho sedang macet. Matak dia korina ge rada eungap, wios mubaligna eungap wios. Wios capek. Wios geumbeur. Lapar wios. Kutega urang dieu mah lapar wios. Rek nyiksa berarti. Tuang heula tadi geus diburu-buru atuh da si ibu. Wios abdi ceramahna bari tati. Teu enakeun korsina teulas. Ya kursi teh diuk hareup teuing nyeri kana kaina. Tukang teuing ngadalowo. Kursi serba salah kieu teh. Kan bae we urang paksakeun. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, khususna kersana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan para ajengan, para kiai nu aya di ieu wilayah marantana masih sarehat, amin. Masih diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rezekina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomahna istri. Ieu budak apal naon istrina? Ibu kunaon unggal abdi ceramah di mana wae nu kahiji didoakeun teh kiai. Sabab naon urang loba pangabutuh teh ka kiai, ka ajeng, makaning kiai ajengan mah hese ganti hese jadi kiai teh Bu. Contohna pidato we hareupeun batur pan geumpeur eta teh. Lamun lain ku kiai mah jadi kieu contohna. Hadirin rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kadut ilahi Robbi. Kadat oke jadi kadut lain ku kiai mah, betul? Terus Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal misqala dzarratin sayarrayuh. Hese lain ku ahli nama, bener Pak? Seperti ngumumkan kamautan we di masjid ibu pan lain ku ahli nama ribu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih karahmatullahi wa barakatuh. Hese lain ku ahli nama, betul? Idza wusidal amru ila ghairi ahliha famtadirus sa'ah. Lamun hiji perkara dibikeun lain ka ahlina mangka tungguan karuksakan eta perkara. Hese jadi kiai jadi ajengan teh nu mawi abdi dongkap ka dieu oge sejak tabarukan we ka para kiai para ajengan di dieu. Mudah-mudahan abdi masih ngengengkeun kabarokahanana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Henteu hilap nu kusim abdi dipika hormat sahibul hajat sakulawargi. Oge kedua pasang mempelai pengantin. Iraha ieu teh nikahna? Enjing nikahna. Jadi ayeuna teh teu acan akan. Oh panya teh atos. Berarti teu acan tiasa eta meureunnya. Heeh bae lah isukan. Arahmat Nugraha Sinareng Teh Sri Melawati dan juga Wahyu Idris Sinareng Teh Sri Lestari. Oh kembar ya? Namina
sami. Urang doakeun mudah-mudahan Sohibul Hajat sakulawargi masing sarehat. Amin. Masing diparanjangkeun yuswana. Amin. Masing dijembarkeun milik rezekina. Amin. Oge enjing acarana mudah-mudahan masing dipaparinan kalancaran ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Hantailah ku Gusti Mabdi dipika hormat santriawan, santriawati, pemuda-pemudi, ujang, neng, nu kasep, nu geulis, nu nangtung, anu diuk sila ipis, nu boke, nu merekis, nu randa, nu gadis, kade ulah cing kecewis di tempat anu tariris bisi disogok ku ular berkumis. Kade parawan ulah sok cicing di tempat nu poek bisi aya orai kumisan. Handailah bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Ibu-ibu cantik jelita tinggali mirip si Andin dina Ikatan Cinta. Osok ngaronton tara urang dia. Ari penting ayeuna nonton teu. Mun bae ngece absen heula sabeuting mah. Ayeuna mah ngaji heul. Insya alhamdulillah. Teraskeun. Puja dan puji syukur, sembah, sujud, taat dan setia, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Ditatanya alam semesta ini dalam satu susunan yang rapih dan harmonis, semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Salawat beserta salam, salam penuh kerinduan, salam penuh kecintaan, salam penuh kasih sayang, marilah kita panjatkan kehadiran baginda alam, yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad. Ibu cinta ke baginda Rasul? Bapak cinta ke baginda Rasul? Kunaon ujang nu ngajawab? Nanya ke bapak-bapak, araya bapak-bapak. Kunaon ari bapak-bapak lamun ditanya teh sok caricing. Leres teu? Aya ku ayana nyorak pika keueungeun si bapak mah. Pak cinta ka baginda Rasul. Teuing husuk upingkeun teuing nundutan eta teh. Sadayana cinta ka baginda Rasul. Ari ka abdi. Bae ujang da abdi kitu. Alhamdulillah dina wengi ieu urang parantos nicak sasi Rabiul Awal nyaeta bulan kelahiran baginda Rasulullah. Urang ngaku cinta ka baginda Rasul, mudah-mudahan Rasul oge parantos cintaeun ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siap sholawatan heula siap. Siap kaluarkeun sorana siap. Abdi sakali hadirin sadayana sakali, oke? Turutan Bu. Assalamualaikum. Tuh nu belah tukang cari ciwai itu tuh. Bapak mendek maut atuh Pak. Lain meni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siga nu gelo. Sakali deui assalamu alayka. Ya Nabi. Assalamu alayka. Ya Rasul. Satukan. Hijikeun ti awal nepi ka akhir, lain itu urutan satukan. Kela perasaan abdi nu
macan tuang nah aja nu error. Siap hijikeun siap. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Sadayana assalamu alayka ya Nabi ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Angkat pandangan. Berkah doa berjamaah hidup nama sing barokah. Berkah doa berjamaah rizki nama sing barokah. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ta ibu semangat tak kudu siga kieu teh barudak alit semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat siap? Siap? Tah turutan ece. Entong getang karunya nini bisi ripuh. Alhamdulillah tos nini ge daek ngaji daripada pejabat. Ibu-ibu KPK, ibu-ibu istri pejabat, sugan ayah pejabat nula luhur daraek caralik di nukia. Bener henteu? Tepuk tangan heula kanggo nini. Kieu ibu ari resep ngaji jeung budak TK teh. Peting-peting dititah tepuk tangan, nurut tepuk tangan. Leung ari belah dieu mah TK teh taman kanak-kanak, da belah ditu mah taman kadaluarsa. Alhamdulillah dina wengi ieu teu aya matahari da puguh ge peuting. Tah datang tisu. Lain tadi. Alhamdulillah orang sadayana tiasa riung rumpulung bongkok ngaronyo dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Leres henteu? Nu tunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, teu boga duit. Rupa-rupa kaayaan jalmi di dia. Betul. Tenang nu penting mah urang niat ngariung pangaos. Alhamdulillah. Nomor kahiji mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Acan. Tong ka diaminan aja can beres. Kemun geus beres karek aminan siap. Tong miheulaan mau balik atuh. Jadi kudu balikan deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Ibu cing sarua amina jeung mubalighah kieu. Amin. Bisa? So, cobaan ulang. Acan. Siap apur siap? Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana.
kunaon lagamna jadi rusak gitu. Insya Allah nu haladir di dieu bakal ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Nah tadi aminah nu eta telat manita qala liyata'allamal ilma gufira lahu qabla ayyahtuwa sing sahajalma anu lempang indit ngaji shalalalalala sok temalan siap shalalalalala siap acan sok sekali deui sing sahajalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna amin sute pangadoa hayo we balikan deui ibu gaduh dosa teu bapak gaduh dosa aya bapak-bapak gaduh dosa teu seueur atana pisah kedik hoyong terang ciri-cirina jelema nu panglobana dosa hoyong terang moal isin moal heula urang tingali nu mana ieu nu panglobana dosa nyaeta jelema nu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap manusia anu hirup di alam dunia pasti gaduh dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, rek nu karasa, rek nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja. Betul? Betul. Punten urang nyarita heula sakedap. Wios? Zaman baheula aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Nasuha. Kurang kompak nasuha mending heboh mau ya ujang ari nasuha teh boga akhlak goreng patut sok pulang paling diantarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoean malah spesialna nasuha mah karesepna teh maling jeroan awewe da mun balik mah teu wantun nyebat kutang jeung cangcut di dieu ngan ibu nasuha ge apaleun merek jeroan nu ibu-ibu jeung nini-nini mah teu dipaling da horeameun tong boroning nasuha juri oge teu beukieun nu nini-nini mah betul nu kadua karesep nasuha teh nyaeta maling boeh boeh apal boeh kain kapan mayit jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti eta teh dipaling usaha nasuha hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun barudak teh hariwang sieun boehna dipaling ku nasuha nu akhirna nasuha didatangan ku barudak kiai. Assalamualaikum mang. Waalaikumsalam. Ari mang nasuha masih kene sok maling boeh masih atuh jang sok dikamanakeun eta teh mang mang masuk diical we lumayan menang 200.000 kieu we atuh mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipaling ayeuna we digentosan ku abdi dipasihan artos 200.000 baralik deui we tah barudak kiai teh tapi ibu apa yang terjadi begitu dibuka amplopna ku nasuha eusina teh lain 200.000 sabaraha 180.000 atuh nasuha teh ngadat ambekeun kuduna dibere 200 ieu kalah ka 180.000
jadi nasuha teh dendam matakan ka urang dia lamun mere amplop tong kurang sabab urusanana jeung boe. Singkat cerita digali tah kuburan teh ku nasuha da dendam teh kurang mere duitna barang digali nasuha kaget kacida milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag boehna kaduruk bahkan jasadna buntung. Allah ya Karim teras nasuha ngaharewos kana cepilna mayit Kang ajengan pamitiasa mah penting isukan wartosan we ka abdi naon ieu teh sababna datang we tah arwahna teh peuting-peuting nasuha sieun teu sieun teu piraku sieun pan ieu mah abdi nu ngomongna oge abdi teh can jadi mayit atuh nya bisi kaimpikeun nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan hari abdi mah can parasmanan da can beres parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat teuing di dieu mah aya nu nyempel dina huntu akang dagingna teh kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu mentah halalna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkani kur nyolekatkeun pager batur saeutik kitu siksaanana komo nu sok maling awi komo nu sok maling sendal di masjid ari indit make swallow ari pulangna make eger aya nu sok kitu wah iya komo anu sok korupsi betul nauzo matakan mudah-mudahan urang sadayana nu haladir di dieu masih ngengekeun panghampura ti Gusti Allah. Nu kadua mudah-mudahan segala hajat urang sadayana masih diijabah ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi sok turutan ibu ya Rabbi inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha antaqdiya hajati mangga sebatkeun hajat pangabutuh hadirin sadayana hoyong naon sok sebatkeun alas ya hayang mobil Alphard sakola heula cing bener nas'alukal ijabah al-fatihah. Kunaon doa nu kadua nyaeta nyungkeun diijabah doa ku Gusti Allah. Sabab zaman ayeuna urang teh keur zaman hararese betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Di Cipongkor kitu nuju hararese duit. Semua orang butuh duit. Abdi oge datang jauh-jauh ka dieu teh daripada di imah cicing wae mikiran loba hulang-hulang. Apa tisah abdi loba hutang. Daripada di imah cicing wae mending keneh ka dieu sugan we ti dieu mah balikna bakal loba doa. Sukan.
rejo ya kana duit budak saha eta teh ya jangan kupingkeun lamun geus loba doa kakarek bakal loba nu mere amal sumpah lagi abdi mah teu butuh kana amplop ya kupingkeun lamun uih ceramah aya nu masihan amplop dina mobil di jalan disoekeun amplopna hah kesina dipesakan maknya dipiceun teraskeun eta teraskeun ios eut heula alhamdulillah di dieu mah aya cai nu kieu teh ngaranna teu amis sigana susu sasaset ari gelas badag kieu baru mah geus bersyukur aya susu kan bae ibu urang paksakeun abdi mah sok bunga Kang ari dina panggung dibere susu teh sabab sok jadi pembahasan da abdi mah terkenal sebagai mubalik anu kurang sumangat anak banyak mubalik kurang susu teraskeun masih kiat setengah jam sajam kiat 2 jam 3 jam nepi ka subuh rek nyiksa sok lamun bade nepi ka subuh ibu hadirin sadayana tong aya nu bubar caralik di dieu abdi rek balik nanaonna nepi ka subuh. Alhamdulillah acara ungi urang ayeuna teh nyaeta tasyakur bin nikmah walimatul ursi janten nikah nama enjing ibu abdi bade naros heula kanu tos nikah punten nu jomblo cicing heula ibu ari nikah teh naon cek abdi ge nanyana kanu geus nikah nikah teh naon bu? Nah si ujang apa nate kawin na apa ti mana kawin? Apa ti mana? Ti mama. Astaga. Wah ieu mah obrolanna geus 18 kagigir ieu mah. Bangga deui euy. Nu sederhana we ibu nikah teh mangrupikeun ibadah anu nia ari ibadah aya sabaraha hiji 5 naon wae nu 5 teh 10 ibadah pami saur ajengan saur kiai mah aya 2 hiji ibadah mahdoh 2 ibadah goer mahdoh ngan abdi mah moal ngabahas anu eta bade ngabahasna anu 3 hiji ibadah nyeri 2 ibadah capek 3 ibadah nikmat aya sabaraha hiji cenah 3 urang rada-dageun we lah ngaos nanya nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu numan kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh komo bieu mah ibu abdi pas mimiti datang aya barudak nulompatan marawak karesek jomet mana bari sholawatan sallallahu ala Muhammad balikna mawa barakat hanjakal ngan kursa eutik sigana dileg-leg ustad
Acan ge acan ceramahna geus dipitnah abdi teh ibu. Ibadah nu kahiji aya ibadah anu nyeri. Naon ibadah nyeri teh? Disunat, dihitan. Tos diharitan ieu? Nyeri henteu? Henteu. Hoyong deui. Hoyong deui cenah Bu, atuh meureun bea. Geus teu baleuneur eta runduh. Kemana wae ngejawab teh. Dihitan teh mangrupikeun ibadah parentah ti Gusti Allah jang nyampurnakeun salat supaya bisa jadi suci. Sabab lamun budak lalaki teu acan dihitan, khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak saur ulama fikih nu apik, budak lalaki nu teu acan dihitan ulah waka dicacandak ka masjid bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul. Kartos. Naon cenah buktina Neng Nais dihitan teh ibadah nyeri? Moal nanya ka barudak ah. Rek nanyana ka bapak-bapak we Pak, dihitan nyeri. Nyeri Pak. Naon buktina? Bapak haroyong deui dihitan. Atuh lamun dihitan nikmat mah bapak itu ge katagihan. Leres teu? Ieu ngabuktikeun hitan teh ibadah anu nyeri. Nu kadua aya ibadah anu capek. Naon ibadah capek teh? Ibadah haji. Tawaf murilingan Ka'bah. Ditambah sa'i Safa Marwah. Baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan. Bari bolak-balik eta teh. Taroskeun kana tos ibadah haji. Ibadah haji mangrupikeun ibadah anu capek tapi teu aya nu kapok sadayana oge pas dihoyong ka Mekah. Ibu hoyong ka Mekah. Hoyong ibadah haji. Bener, asli, nyaan, teu bohong. Tos aya niat, tos daftar. Oh, teu aja. Nuhun atuh. Sugan teh tos daftar. Nu daftar tahun kamari oge ngantosan hoyong ibadah haji teh 15 tahun. Komo ieu nu karek niat teu ngiraha mangkatna oge beunana. Aya nini naros ka abdi Neng Nais aya henteu berangkat umroh anu ongkosna 1,5 juta. Cek abdi aya nini kumaha syaratna? Ngojay ka itu ngojay. Ibadah haji ibadah anu capek taruhanan nyawa tapi teu aya nu kapok. Matak nu bade angkat ka Mekah percis mirip saperti nu maot. Naon buktina nu bade ka Mekah nganggo ajuk serba bodas ari nu maot? Ngamina kain kapan boy. Nu bade ka Mekah didongkapan halal bihalal silih hampura ari nu maot. Didongkapan dilayan betul. Nu bade ka Mekah diadanan di komatan ari nu maot. Demak nyarek ada yang sorangan. Nu bade ka Mekah dianterkeun ku dulur baraya ari nu maot. Dianterkeun. Maknya numpang sorangan. Kemudian sarieuna. Ayeuna nu bade ka Mekah bakal kenging pemeriksaan di bandara. Paspor visa, kesehatan komplit, paspor asli nikmat, bisa nyampe ke Mekah, ketemu Baitullah. Tapi lamun syaratna rojet pasporna palsu visa na teu aya maka wirang eta calon haji. Isuk-isuk berangkat sore geus balik deui. Ayeuna sami nu maot bakal kenging pemeriksaan di mana? Di embarkasi kubur. Kubur adalah pos pertama menuju akhirat. Lamun sae ibadahna, rajin puasana, daek ngaluarkeun zakatna, awal waktu salatna, nikmat bisa nyampe ke surga ketemu Allah jeung Rasulullah. Tapi lamun di dunia ibadah diengke-engke wae mau teu kaburu tobat hirup loba dosa jeung maksiat maka wirang eta si mayit bakal diwiwirang di yaumil mahsyar di hadapan Allah sinareng Rasulna oge bakal wir. Nauzubillah tsumma nauzu.
Haroyong ka muka. Sok ibu daftar heula ka Gusti Allah. Dan nu gagaduhan Mekah sareng Madinah teh sanes travel tapi Gusti tiap ba'da salat maghrib sok aos surat Yasin osok tara. Ngadua ka Allah hayang tereh ka Mekah. Acan keneh berangkat tamahan deui surat Al-Waqiah. Ngadua ka Allah hayang kama. Acan keneh berangkat tamahan deui surat Al-Hajj. 3 surat cenah Yasin, Al-Waqiah, Al-Hajj. Neng nais kumaha ibu mah tos ngamalkeun 3 surat eta teh acan keneh berangkat. Gampang ibu kitu mah buka surat tanah, surat sawah jual. Langsung berangkat bade moal. Angge pas balik balangsak. Urang munajat ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana masih dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah, amin. Ya Allah ya Rabbal. 2 cenah hiji deui. Ibadah nu katilu aya ibadah anu nikmat. Naon ibadah nikmat teh? Nikah teh. Sesuai sinarang huruf awalna dina nikah nun hartosna nia. Bahkan cek pemuda mah nikah teh singkatan NIKAH, nikmat istuning karasa aduh haneut. Cek pemuda eta. Rek teu nikmat kumaha atuh ibu? Nu biasana meureun ibu pas jadi panganten subuh-subuh teh masih keneh nyangu. Pas pangantenan mah tos geulis di dangdosan, betul? Nu biasana meureun si bapak subuh-subuh teh masih keneh di masjid, pas jadi panganten mah subuh-subuh geus make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Datang rombongan pengantin pameget beserta keluarga disambut ku sholawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi keras. Panganten osok disambut ku sholawat. Osok disambut panganten mah coba Pak RT nu datang. Moal aya nu nyambut betul. Sabab lain pangan. Saparantosna disambut ku sholawat teras diriungkeun ngayakeun ijab qabul. Saparantosna ijab qabul disandingkeun dina kursi pelaminan, betul. Red panganten pamegat ninggali panganten istri bari nyanyi, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Panganten istri teu eleh ditemalan, lirikan matamu menyentuh hati. Terojol teh bagian parasmanan manggul sangu tak gendong kemana-mana, tak gendong nikmat jantan pangan dimanja-manja, dielus-elus dalam sehari. Walaupun pangantena goreng patut oge kekeh loba nu hayang dipoto jeung panganten mah, betul. Siga artis dina sapoe teh ngantri nu hayang dipoto leres. Ibu kerja di panganten kitu henteu? Teu rame. Bahkan aya dina laguna khusus panganten baru kumaha. Lagukeun deui. Kieu we da abdi mah seueur ngalagu yos. Da ieu mah sanes ngaji Kang, ieu mah syiar. Ari syiar teh siga vitamin, ari vitamin kudu angis meh raresepeun leres. Siap nyanyi deui, siap. Duhai senangnya pengantin baru. Jarawab deui Ibu, siap. Teroreroreret. Tah langsung apal ieu mah. Siap Bu? Sakali
Sekali deui. Duhai senangnya pengantin baru. Tong leuwih teuing ibu. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpu bagaikan bidadari. Rausen teu tuh lagu-lagu kapungkur mah rausen, laguna teh mengandung makna lain siga lagu ayeuna dina TikTok. Yamet kudasi, yamet kudasi, bang yamet. Karena dia nyanyi di payun, sok saan we ka payun. Burung ke di pasian hadiah. Hadiahna jam tiket umroh. Sabaraha we mau di beja-beja. Bade moal. Nu ka payun didoakeun cing soleh, cing sukses. Sok bade, tah si jangan tah. Mau nyanyi ka heuh. Sok ya, kapain? Naik. Ibuna tukang joget jeung nyanyi cenah. Sok naik kok ya. Jadi pasian hadiah. Ini kandal ya hadiah lagi. Mau di beja-beja urang. Ade mang. Ujang itu tuh. Eta payun dia. Ayo. Maju. Enggak lila. Durasi. Betul. Dugi kata gue sabara abdi di pasian waktosna pangarsa. Aku mau ujang mana? Nikmat jantan pangan. Terus bu nikmat. Naon buktina? Naon buktina nikah teh nikmat? Buktina ieu nu ngajaran tul di dieu oge pan hasil tina nikmat. Hasil tina nikah. Ayeuna nu kadua dina nikah aya huruf kaf. Kaf di dieu hartosna karoha pika ngewaeun pika sebeleun. Da saurna mah ningali pamajikan resep soteh keur panganten anyar. Ningali istri teh kumaha we ayu ting-ting, Nikita Willy, Prilly Latukonsina, saking ku gelis-gelisna. Ari satahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we buntelan kasur. Ibu memang leres keur nikah nikmat soteh panganten anyarna. Kaitu nama urang teh jadi apa? Sifat asli pamajikan kumaha, sifat asli caroge kumaha, betul. Berpanganten anyar mah duit masih keneh loba, cicing di imah mitoha masih keneh aman teu nanaon. Pan geus tahun 2 tahun mah diomongkeun ku tatangga teh, betul. Ekonomi mulai jadi masalah leres teu. Eta nu dinamian karoha pika ngewaeun pika sebeleun. Sabadana kaf aya huruf ha di dieu aya 2 nu kahiji lamun mayunan karohah pika ngewaeunana lulus maka hana teh berarti hasanah, keluarga anu alus, anu sakinah mawaddah warahmah, anu didasaran make rasa cinta jeung kasih sayang. Tapi nu kadua lamun mayunan karohah pika ngewaeunana henteu lulus maka hana teh berarti hazanah, keluarga anu awet tapi rajet, nyaeta anu didasaran make rasa emosi sarta hawa
Nap. Itu karunya cek si abah susu. Eta cenah hartosna nikah. Ayeuna timbul pertarosan. Neng Nais saha nu kudu nikah teh? Abdi ge aja. Katakan abdi jauh-jauh ka dieu rek bari neangan sugan aya nu herang. Aleueuh rarumek. Ari pemuda di belah mana cari cingna? Dinu tupang. Cing atuh pemuda kali-kali mah simpena dihareup ngarah cenghar nu baligoh teh. Ieu mah nu dihareup budak leutik atuh barau hangseut. Saha nu kudu nikah teh? Walranana fi dawuh Rasul ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek gerani. Atuh pemuda ngan saukur rambut gondrong hobina nongkrong mah tong waka nikah puasa heula we puasa. Aya keneh di dieu nu jomblo. Ibu gaduh keneh murang kalih nu teu acan nikah. Gaduh keneh. Bapak gaduh keneh murang kalih nu teu acan nikah. Hoyong alif dipasihan doana ku abdi. Abdi alhamdulillah sabak dan ngaoskeun ieu doa aya doaan pemuda mudag-mudag nepi ka ayeuna. Haroyong alif doana. Ya doa sakali dibacakan kudu langsung apal. Siap? Siap? Turutan abdi sakali hadirin sadayana sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Parapat gerak gede gerak lompat ke Bandung mulai kupat ke Garut mulai barukat batu turun ke Singnai kalapat tambun anak abdi purun situ nadaik sarua bogohun anak tiluhur sausap rambut jeung ketombe nanti handap sausap dampal jeung rorombehun anak arapah teu cik baca pan tadi cek abdi kudu sakali apal bae teu apal mah tanyakeun we kanu ngarekam. Eta doa dibacakan 3 kali, tiupkeun kana kadongdong baledogkeun ka jalmi anu dimaksud. Insyaallah dijamin 100% bakal mudag. Badai dicobian. Badai dicobian. Entong pepaseaeun. Pemanis we teman. Pertarosan anu kadua Neng Nais kasaha urang teh kudu nikahna. Kasaha bu kudu nikahna? Kasaha? Heeh ka jelema manya ka juri atuh. Walranana fi dawa Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Neneng enggak boleh. Jalan-jalan ka Baitullah jalana ka palih kidul anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan cing bisul. Sieun ku bisul mah. Siap jawab Allah cing kompak siap? Siap. Tah kitu tak tadi teh. Jadi kudu balikan deui.
raosen teh nu nyebut teu raosen congean tah ceulingna belan rantang urat tikoro dikorikeun pan lamun teu dikorikeun mah bisi leutik mere amplopna heureui saur Allah pek gerana nikah aranjeun kabeh kanu dipika cinta dina ieu ayat Allah nerangkeun nikah teh kudu kanu dipika cinta kudu kanu dipikanya lain kudu kanu geulis. Coba ibu bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atuh pemuda anu wajahna saparapat kasaha jodohna kasaparapat deui terus teu matakan kade ka pemuda nu teu acan nikah tong neangan nu geulis loba madorotna kang nikah kanu geulis mah ditinggalkeun ka masjid hariwang bisi aya nu mau ditinggalkeun ka pasar hariwang bisi aya nu nyulik da baheula menangkeun awewe eta teh menang ngarebut sakampungeun pedah geulis teh coba lamun nikahna kanu goreng patut mah dek ditinggalkeun ka masjid ka luar kota ka luar negeri sabodo teuing rek dihakan jurig oge da moal aya nu hayangeun betul Bu betul we si ibu mah sanes kitu maksudna Bu nikah teh ulah karena kagelisan jeung kakasepanana tapi karena akhlak nu namina geulis satahun 2 tahun bakal leungit nu namina kasep satahun 2 tahun bakal hancur bakal keriput betul betul jadi nikah teh kudu karena agama karena akhlak kahartos lain kudu kanu lain kudu kanu kas geulis jeung kasep mah eta mah bonus kahartos teu urang geueud deui kejang hoyong susu teu amis apa teu amis mah tadi ti imah mawa gula teraskeun Bu teraskeun masih kiat abdi nu teu kiat tos tunduh teu acan tos nundutan teu acan lamun aya nu nundutan urang doakeun cing panjang umur ponok napas pertarosan anu salajengna Neng Nais zaman ayeuna kumaha milarian pijodoeun anu sae teh kumaha milarian piminantueun anu sae teh kupingkeun Bu zaman ayeuna milarian piminantueun nu sae teh kudu kanu alus dan dana naon cenah alus dan dana nu geulis daek dandan beuki geulis nu goreng patut teu daek dandan beuki coba nu goreng patut daek dandan pan katinggalna rapi geulis betul betul cing da daek dandan pamaget oge sami cing da daek dandan make parfum make minyak seungit ulah barau udud terus teu ibu abdi bade naros ibu satu acan bobo jeung salaki osok nganggo make up osok nganggo bedak Jangan ditutupin. teu hiji acan ya teh Amin. ibu satu acan bobo jeung salaki osok nganggo acung nu sae Awas nanti kesetrum. Jangan dipegang awas. Di sini aja di sini. osok nganggo sesenggitan karunya teuing bapak boga pamajikan teh teu diservis Sini tuh abi tuh di depan. Jangan megang itu di situ. matakan ibu tong nyalahkeun kasih bapak lamun aya istri nu ngalewat geulis sok rada dipelong we sabab di imah teu diservis ku pamajikan matak ti ayeuna mah sok satu acan bobo teh cing daek dangdos heul
Bade moal jarum pling ieu teh siga nama ibu-ibu urang dieu rek sare jeung salaki teh buuk rewag-rewi dah dina barah bae tali kutang coplo ditama ku panitik nalika ditangkep teh ku salakina ngagoak ka tojos panitik rek sare jeung salaki teh buuk rewag-rewi atuh pas salakina mukakeun pantok kamar kalah ka maca ayat kursi pajarkeun teh salah asup kamar si ibu mah bisa ari dek nganter budak ka PAUD ka TK darandan aya anu kitu nu belah mana diukna riweuh rek nganter budak ka PAUD teh dandan geulis kabeh aya na wajah pabrik cat pinah kabeh ka dieu budak sakola di jero kelas inungna di luar kelas ngarumpi baso beak 2 mangkok sewang eta teh nah aredek sare jeung salaki siga hantu si ece mah ya bu kupingkeun kudu nama ibu nyerahkeun kagelisan ngasongkeun kagelisan teh pertamana keur saha keur salaki geuning eta apa sabab ibu lamun aya pangabutuh teh sok bebeja ka saha ka salaki hayang jalan-jalan minta duit ti saha hayang meuli baju minta duit ti saha ti salaki hayang meuli bedak minta duit ti salaki belaan salakina usaha ti paparetot jeung ti babaranting menang duitna dibelikeun kana kosmetikna dibikeun ka istrina ibu dandan satakar kebek make lipstick 5 cm bedak Wardah aya Wardah Ines aya Ines Garnier aya Pons aya Pons Seger Snow aya murah 5 ribuan halis dikerok nepi ka siga gantar lempengna panjang halisna teh ibu dihalisan pensil alis aya pensil alis halisna dikerok diganti ku pensil alis nepi ka panjangna siga mad wajib mutasil rugud hujan lumpat keluar nyaitan popoean asup deui ka imah leungit halisna percis kalong wewe can sebuah keneh bunguk diri bonding can sebuah keneh diwarnaan dibeureungan dikonengan dihejauan bungkus ku daun kulub sirah ngaranna saparantosna dandan satakar kebek kitu ibu disuguhkeun keur saha keur tukang ojek keur tukang sayur jeung asin di pasar betul lieur teu nu kitu lieur henteu saha nu lieur ibu sidik eta make up teh duitna ti saha ari geus dandan disuguhkeun keur batur edan teu saha nu edan sareri we nu rumasak matakan ti ayeuna sok satu acan bogo teh cing daek dan doseul Teh Sri Melawati sinarang Teh Sri Lestari satu acan bogo papangantenan sinarang suamina teh sok cing daek dan doseul mana ada di Ciasman ibu bade kitu mah bade dang doseula tong insya Allah lah da biasana di urang mah insya Allah teh hartosna moal betul hiji cenah nikah teh kudu kanu alus dandan kadua nikah teh kudu kanu alus agamana teu cukup paras rupawan teu cukup geuris teu cukup kasep teu cukup daek dandan jeung rapi tapi nu terpenting adalah agama akhlakna ahlak kasaha bu kacaroge sabab ridho Allah aya dina ridona salaki lamun geus nikah lamun teu acan nikah mah ridho Allah aya dina ridona saha
orang tua. Lamun geus nikah mah aya dina ridona salat, murkana Allah aya dina murkana salat. Percuma ayeuna ibu getol ibadah. Nalika ngong adan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru kacai ngambil wudhu, saparantosna wudhu teras ngelaksanakan sholat fardu. Saparantosna sholat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Teras ibu ngaos Al-Quran nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Quran. Ti beurang sholat duha, ti penting sholat tahajud, tapi catet dina mana hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad hubita amalu. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah, dipasihkeun ka caroge. Rugi henteu. Rugi henteu. Saha nu rugi? Ibu-ibu. Saha nu untung? Bapak-bapak. Pertarosanana ibu-ibu urang dieu geus sabaraha kali ngalawan ka salaki. Aduh, sering. Sabaraha kali? Sering? Teu kaeta? Beak tah aman. Kita tinggal dicek si bapak. Yes. Sok lawan deui. Bukan bayalah bapak-bapak urang dieu bangja loba aman. Matakan ibu hikmah ngaji dina peuting ieu, mudah-mudahan ibu teu kaya sakali-kali deui ngalawan ka salaki. Bade layani suami teh dengan sepenuh hati. Bu, sakalina ibu netep salaki kudeudeuh punya pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Hoyong ka Mekah? Terus daftar teu acan? Lamun daftar ayeuna ngantosan 15 tahun bari belum tentu dipaparinan nasib tiasa ninggal Ka'bah. Jadi lamun hayang ninggal Ka'bah ti ayeuna tetep salaki tong ngijep. Polototan eta salaki teh. Cek salakina keur naon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Sakalina istri anu nyium tarang salaki kudeudeuh punya pahalana sami sareng nyium hajar aswad komo lamun hideung mah. Lain hajar aswad deui eta mah tarang aswad. Balikan mah sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah. Sakali nyium bade diamalkeun moal. Mun bade diamalkeun ayeuna tah balik pengajian. Ibu uih ti pangaosan nepi ka bumi kalarasan si bapakna teh henteu ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pantana rekete. Waalaikumsalam. Geus di mana wae maneh. Wangsul pangaosan apana walimatul ursi. Saha mubaligna teh Neng Nais. Menang Nais. Neng Nais bapak. Oh Neng Nais. Di mana Neng Nais teh? Eta di Bandung Barat. Nyanun opat. Bandung Barat bapak. Oh urat pegat. Gusti eta ceuli teh tara dikorekan sugan. Bandung Barat bapak di Cipongkor. Oh Cipongkor ngabahas naon cenah Neng Nais teh. Kada ibu lamun aya nu sare hudangkeun heula. Bisi dina pangajian sare pas ka imah teh jadi kieu. Bapak saur Neng Nais sawe istri anu nyium tarang salaki kudeudeuh punya pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Habis itu jadi ibu lamun aya nu bobo gugahkeun heula bisi salah paham. Ketang bapak lepas saur Neng Nais sahawe istri nu nyium tarang salaki kudeudeuh punya pahalana sami sareng nyium hajar aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah kalarasan bapak teh hideung. Malihan mah apana saur Neng Nais sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah.
nya terus maneh rek kumaha. Ibu kudu pura-pura sedih tidinya teh. Lain sok nonton Indosiar. Eta dina Indosiar teu isuk teu beurang teu sorek ku menangis. Ke barudak harapalan cenah. Tah amalkeun meunang nonton teh pura-pura sedih hareupeun salaki. Bapak, Mamah baru masa janten jalmi teh seueur dosa. Mamah nganugor hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang. Lain gitu Bapak. Mamah nganugor hoyong ngamalkeun ilmu ti naik meis teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Ih si bapak mah pan tadi cek neng neis ge sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah Beak dosa. ibu rigidik nyamperkeun salakina reketek beheungna dipalitekeun, dicium dikecrotan teu eureun-eureun bakudak. Bade kitu Bu, bade kitu. Lamun ibu kitu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mu balikna neng nais teh jadi edan. Da pugu meureun ibu-ibu urang dieu mah tara biasana. Betul. Matak di ayeuna mah sok biasakeun bade moal. Bade moal. Belah kumaha ngecek we lah. Capek-capek ngajelaskeun. Dua cenah nikah teh kudu kanu alus agama. Nu katilu nikah kudu kanu alus dunyana nyaeta nu getol, nu daek beberes. Anu nyaah kami toha tah eta nu kudu ditikah mah nu kitu. Lain pagaweanna teh ngankur rebahan we hungkul. Aya anu sok kitu? Aya. Nu belah mana diukna? Iya. Masuk suudon kitu. Teraskeun Bu. Tadi mah nu kedah ditikah cenah aya 3 kahiji alus. Neneng nggak boleh gitu sayang. Jangan tiluan mah jawab itu. Di Cipongkor biasana osok aya istilah barho jamaah teh begitu bubar. Boho ternyata di dieu mah cingho cicing oge. Nu kahiji anu alus dandan, nu kadua nu utamana alus agama, nu katilu alus dunia. Ayeuna nu teu kenging ditikah aya 3 sami. Nu kahiji goreng ad. Naon cenah goreng pan aya nu sok goreng ada teh nyagunya. Salaki ibu pagaweanna teh ngankur komen we masakan. Leres henteu masakan sayur kurang uyah ger digeungeureuhkeun. Gusti rumah tangga 7 tahun can bisa keneh nyayur. Ngan kurang uyah we sayur teh sok beli uyah 7 truk. Sok aya nu kitu salaki teh betul henteu. Dahar hayang kariam, baju hayang kari make. Leres. Padahal kewajiban salaki ngurus imah teh nu ngepel, nu nyuci, nu masak eta teh kewajiban salaki. Istri mah ngan hiji kewajibanana nyaeta taat ka salaki. Mun ceuk salaki masak-masak, mun ceuk salaki nyeuseuh-nyeuseuh, mun ceuk salaki nyapu-nyapu. Sarua-rua kene. Leres Bu, istri mah ngan hiji nyaeta taat ka salaki. Bapak tong goreng adat ka pamajikan teh.
Ibu ge sami ulah goreng adat ka salaki. Aya salakina soleh pamajikana goreng adat. Aya pamajikan soleh salakina nu goreng adat. Betul. Cuk salakina mah pangadamelkeun kopi, ibu ngajarowok ti dapur. Boga leungeun. Cieun sorangan. Ya istri anu berakhlak mulia mah nalika ngalangkung hapayunan salaki teh pupuntenan rengkuh sopan. Ari ieu mah salaki keur ngagoler katincak beheungna nepi ka disada nge. Sugan mentah hampura ba dah henteu kalah ka dicarekan cicing dirinya. Betul. Betul. Sok aya ibu-ibu nu goreng adat aya. Bapak-bapak aya nu goreng adat. Nu belah mana diukna? Urang leketek ku bedog. Kade nu kahiji nikah ulah kanu goreng adat. Lamun kanu goreng adat engke rumah tangga na bakal sering paseak moal akur seueur pi masalah. Hiji cenah sabaraha deui? Dua deh. Teruskan. Akan dilanjutkan setelah iklan yang satu ini. Nu herang ayeuna mah. Dasar wakena jeung ieu. Alhamdulillah. Dua deui cenah. Nu kahiji nikah teh ulah kanu goreng adat. Nu kadua nikah teh ulah kanu pedit. Keket mengkenek. Cap jahe. Buntut kasiran. Merege hese. Sok aya di dieu nu kitu. Kade urang sebagai umatna baginda Rasul kedah tiasa mencontoh akhlakna. Pak Rasulullah masuk merek kanutara merek sok bager kanutara bager. Urang mah pan teu bisa kitu. Urang mah mere teh kanu sok mere, bager kanu sok bager. Ibu panen buah pipir imah kabeh tatangga dibagi. Hiji we diliwatan. Cek salaki ibu teh mah atuh eta bagi hiji deui karunya. Cek ibu teh manehna ge balik di Jakarta tara mawa oleh-oleh. Sok aya nu kitu. Jelma korete merege hese harese mere hayangna tah geuning bisa. Sok sakali deui ibu cing kompak siap. Jalma korete merege hese harese mere hayangna embung sedekah ku sababnya mending dandan imah jeung ngagade sawah la 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 la. Rausen teu lagu naon eta teh? Lagu India saha nu nyanyina? Abdi di dieu mah nu nyanyina. Jadi nikah teh ulah kanu goreng patut, nu kahiji, nu kadua ulah kanu pedit. Urang kudu tiasa mere kanu tara mere, bager kanu tara bager. Pertarosanana abdi kantos masihan ka ibu teu? Kantos masihan ka urang ge henteu? Henteu. Lamun ibu hayang mencontoh akhlak Rasul berarti ayeuna kudu mere ka abdi. Bade moal. Geus ari moal mah. Dua cenah nu terakhir nu teu kenging ditikah teh nyaeta anu samutut gendut bari jeung gede hitut. Komo hitutna jeung bukur-bukur nama. Batakan kade ibu-ibu cing dararaek ngaji cing rajin kana pangaos
Geus teu fokus ya si ibu. Cing darek ngaji ngarah loba hidayah apal tata krama hitu teh kudu kumaha. Da baheula keur panganten anyar mah era hitut hareupeun salaki teh betul. Hayang hitut jadi kekempit. Daerah. Nah ari geus jadi panganten heubeul. Panganten bari apal bari? Baringung. Geus jadi panganten lama mabuk teh hayang hitut ge hareupeun pamajikan si bapak dihitut-hitut. Terus teu eta teh nu dinamian karohah pika ngeweun pika sebeureun teh kitu. Tah jadi pangaosan urang teh nyaeta hitut naon. Kade ujang ibu kade ditaros ku tatangga nu teu ka dieu ibu ngabahas naon neng nais teh eta ngabahas hitut. Sok urang review deui ti awal bu. Nu kahiji cenah hartosna nikah teh naon nuna nikmat kafna karoh pika ngeweun pika sebel hakna hasana. Nu kedah ditikah aya sabariji? 3. Kahiji anu alus dandan. Nu kadua alus agama. Nu katilu alus dunia. Nah, nu teu kenging ditikah aya sabariji? Kahiji goreng adat. Kadua anu pedit. Katilu anu gede hitut. Tah sakitu we ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kaharti. Terakhir abdi bade ngado ka calon panganten. Upami abdi ngado berarti uih bakal dipasihan karesek. Alhamdulillah. Tapi sanes karesekna nu penting mah eusi karesekna insyaallah. Kado ti abdi khusus kanggo calon mempelai pria. Kedah sadar kana prinsip Islam nyaeta minallah bahwa istri teh mangrupikeun amanah ti Gusti Allah anu kedah dijaga dohir sinareng batina dijaga kahormatanana. Ibu terang manohara nikah sareng Pangeran Kelantan Malaysia disiksa wae kuno janten carogena teu betaheun akhirna uih deui ka Indonesia. Naon sababna? Sabab carogena teu acan sadar bahwa istri teh kedah dijaga dohir sinareng batin, bahwa istri teh titipan ti Gusti Allah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu calon mempelai pengantin masing dilancarkan acarana amin. Masing dijantankan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin. Masing dijantankan keluarga anu bahagia dunia sinarang akhirat amin. Oke, masing tiasa sasarengan istiqomah dina ibadah amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten teu tiasa lami-lami kumargi enjing insyaallah kirang langkung tabuh 11-an abdi bade ka bandara diundang ke Malaysia kanggo sumping ceramah dina acara hitanan Upin Ipin. Witi dieu abdi bade langsung ka Cikampek Karawang. Pidoana mudah-mudahan masing lancar perjalananana, masing digampilkeun sagala rupina. Oge abdi mudah-mudahan masing sehat. Ya Allah ya Rabbal. Atuh nu haladir di dieu mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa amin, anu mahabbah ka para alimil ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba, oge masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus corona amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.